Kayu agung paparwite samya rempe agung sekar mekaring galike pandese si pandan arum banglus lampahi punia strajinga anu nuju katatang kateteng milarian garwana anu sepuh anu anom duanana pada teu aya lumampah apruk-aprukan woi kemana tadi Akang lain pamajikan eueuh deui geus sabaraha poe Kang hah geus sabaraha poe anu saurang saminggu eueuna teh adna sabariji menjakan teh sabariji kapan dua si Imas jeung si Ijem Akang maka royal ayeuna mah teu darek diserahkeun dosa aing euy kagok ya Kang bener kudu kitu kamajuan Kang nu lolong ge hiji pamajikanana pida lu bonta mah anu matak-tak kudu mikir cek ukuran nafsu nya bae da inget dengarkeun ka sawarga bener Kang kebon sereh kebon erih tangkang keur dibangketkan
biasa lamun geus lagu teh sok dikakawenan wae. Nya biasa mah kitu lain teh gitu. Gan niraya lumuncrut. Lu mundur gitu. Mimiti neangan rana. Mugan niraya lumuncrut. Mimiti neangan ranu. Neangan ranu. Aduh, ampun, Won. Di akang teu balik kakawen teh atuh. Kakawen teh sing bener. Aduh, li luar tina tradisi nya euy. Luar dicoret beureum tah pagawean teh. Luar tina tetekon. Nya tah teh tekon luar. Aduh li teuing Sensor. Di sensor di luar tina tetekon oge nu penting mah syubuh barang hakan we. Tong teu beres siaran akeh, tong teu beres siaran akeh. Daing mah dalang gemol, dalang game ya. Bener. Nu penting mah nyatu. Nya bener. Bisa maraban anak pamajikan, bisa kabeli sawah, bisa kabeli mobil. Loba sasana nya kan. Bisa nyakolakeun nu jadi anak. Bener. Jeung tibatan urang ngagugulung tradisi bari jeung teu payu tungtung nama sirik pidik. Tah. Jail kaniaya iren panasnya nudupak rumpak ngupat simuat ujug ria jeung teh kebur. Eta kan. Nu kitu teh salah pisan. Nu penting mah asa ulah tina tetekon hirup. Ulah nepi ka urang teh teu ngalaksanakeun kana ibadah. Tah eta Kang, eta mah goreng Kang gitu. Sabab naon? Nya. Fungsina jelema di alam dunia teh lintang ti keur ibadah. Oh gitu Kang. Moal pati-pati Allah Subhanahu wa taala ngayakeun izin jeung manusia. Jin gitu. Heeh, ngayakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah ka mantena. Gitu. Nu matak aya mah penting ibadah. Mohon. Nya. Mohon Kang. Heeh. Tekon hirup dalam dunia. Modal. Aduh. Bisa tuh. Oh, pandewek teh nanti dicalonkeun jadi RT. RT na di mana? Di kampung dewek. Pagawean di RT nyanung pagawean teh. Oh, makanya ngaya BP 10 nya euy. Teu meunang eta. Teu meunang teh. Teu meunang. Oh, teu meunang teh biasa we. Ai naon? Di depan. Di belakang mah biasa we. Gila. Eta ulah sok salingkuh. Sajabana ti nyandung teh nepi ka nganyai-nyai pan. Nya make emohnya Kang. Keur ngubaran hawa nafsuna, keur ngalaksanakeun hawa nafsuna masing-masing. Pamepes. Padahal teu inget yen urang salaku manusia hirup di alam dunya teh bakal moder kabeh oge. Banyak. Heeh. Ayeuna dewek dicalonkeun jadi RT, dewek mah mundur ti kiwari. Nah make mundur. Sabab lamun dewek dicalonkeun jadi pamimpin bari hirup kupur. Nya gitu. Leuwih hade mundur ti ayeuna dewek mah. Teratur. Mundur teratur. Ya. Teu sudi najis dewek jadi pamimpin kupur. Gitu. Naon sabab? Cing kumaha Kang? Ari sabab nu kupur mah lain dek ngadatangkeun kabagjaan, lain dek ngadatangkeun kasugemaan, lain dek ngadatangkeun keimanan jeung katakwaan. Ya. Tapi nu kupur mah bakal ngadatangkeun ajab ti Allah Subhanahu wa taala. Beres. Juga teh eueuh jelema anu noong kaing. Ayo. Bukan anangan Juga teh teh nu rajeg teh dedemi tunggul. Aya Kang. Ada Citra Kang tina gerak panyaran aya. Ada Citra. Lu itu juga teh nu belang teh dewek teh sing kayo teh baju nih. Ayo ampun. Rupa-rupanya Kang. Heeh. Apruk-aprukan dedek dengan pemajikan duanana leungit dulu. Ieu sabaraha poe? Aing paduli ceuing da. Naon? Pemajikan kala labur oge da dewek kan payu keneh ai kalini wae mah. Oh, kahariwang hirup teh. Oh, kahariwang nini dewek paeh. Nya, teu boga dini keneh. Bukan nini teh paeh dek teh ayeuna teh euy teu pira kageleng setum sirahna. Dar make paeh ampun. Pemolah teh.
Aduh, ampun Gusti Nu Maha Agung. Obat ilaha illallah Maha Agung. Akang kitu Kapan we. dunia ini akan hancur? Dah. Ya, ngadoakeun teh. Lain ka itu teangan pamajikan kalaka. Hah? Lain teangan pamajikan ka ditu. Paduli teuing lain urusan aing. Urusan pada Abang payu manehna mah. Oh. Lain ku kituna dana. Lawan dana. Sigan teh pipilun ngomong jang dana. Hayang Kang. Dana teh anak sakang. Dewek mah bebas itu dah hirup. Nya. Kuma guru jelema mah. Lawan dana. Guru dewek. Saha? Oh nya bener. Kasepuhan ya. Di mana Kang? Cibuluh. Saha Kang? Bah minta. Oh, gitu Kang. Minta. Guru beger dewek mah padana setia teh Ciamis teh. Benar. Gila si Akol mah guru benar. Salayan jeung guru teh. Urang Panyalu nya Kang. Urang Panyalu pamumung. Mumung jelekep. Ingat kada di Rosida aing mah. Aing nyebut pamumung teh 7 meter bibirna teh. Saya tuh Kang. Wah, senyum-nyum. Kang, ari Kasep Sopani kumaha guru tah? Kasep Sepandi Nya. musuh satru kabuyutan gimana? Lamun kasini cangkir di Majalaya supir. Kumaha tah? Maru aing. Aduh ampun. Mana? Aduh, ayeuna dimisilkeun. Duitin. Kita ka kuloran Kang. Dimisilkeun si Ujang Ius. Tuh. Duitin lah Kang. Aduh ampun Gusti. Oh ya paduli teuing aing mah teangan. Mun pamajikan ku aing. Pamali eta ka kari wa ka mana wae Akang. Atuh da eueuh purianeunana pamajikan teh deuleu. Aku maha cenah pamajikan teh. Si Imas bareuh sabelah. Mana? Si Ijem pon kitu deui. Oh nu jejeg ya. Oh nu jejeg. Aduh atir. Heuh, ai si Ijem mah lain bareuh sabelah. Kunaon? Sajabana ti orongoh teh. Mata sipis percis lalai badot. Aduh ampun. Ya kae geus nyari jelema teh ka ulah kitu pamali. Biasa. Da lamun Ijem kawin jeung Ewon, Mata. lamun nu kasep jeung nu geulis mah kapan disebutna teh bebelahan terong. Ya. Lamun Ijem jeung Ewon mah eta mah bebelahan orong-orong. Tinggang. Ewon si lain ini juga orong-orong. Manehna jiga dedemit. Ai melong ka dewek, ai nempo kana gunung. Pangtingangkeun dana. Jauh. Jauh. Aduh, euy. Naon? Aduh, Kak Iin seberapa menit ya gitu Kak Iin? 13. Ada kene Kang. Aduh, Iin. Hari i rumus Kang. Ai teh Idul Fitri. In. Ai teh Indonesia. Jumlahkeun. Jadi di Indonesia teh kudu Idul Fitri. Beres. Jadi lamun unggah Saban Idul Fitri, Ya. sararea kudu init ngalaksanakeun salat sunat. Aduh. Iin teh jadi cek bahasa urang Bugis. Ya, in eta. Iin. Lamun cek urang Bali, Lamun cek urang Bali, eun. lamun cek urang Jakarta naon tah? En. Lamun cek urang Sunda, Aan. lamun cek urang Jawa, Cek urang Jawa, nya. dedemit. Pak jauh. Aduh, ampun. Iin, aduh, ampun. Aduh, untung jai teu ka dieu euy. Eta Pak Eye eta. Eye. Cek urang Jakarta, Lamun cek urang ieu urang Bugis, cek urang Bugis, nya. Iyi. Lamun cek urang Bali, Cek urang Bali, euyeuk. lamun cek urang Sunda, Aya. lamun cek urang Jawa, Eueuh. ayo.
Ampun. Salakan eta si Akang segera bisa. Jalakan aing mah nya. Di mana sekolah Kang? Hah? Sekolah di mana? Di universitas belegong. Anu balik Akang. Di universitas Langlang Lingling. Kang, Lang-lang. hafal bahasa singkatan Akang? Bahasa singkatan. Nya. Atuh entong boro di universitas di SDG geus diajarkeun aya bahasa singkatan mah. Anu bener Kang. Heeh. Lamun irek nanyakeun abdi nya Kang jawabnya. Heeh sok. Cepat-tepat Kang. Cepat-cepat. Nya. Oke. Siap Kang. Siap. Tako loncengna ada di. Tako ada di. Ya, dewek urang tako Oh, loncengna Kang. nya. Atuh. Ya, 1 2 3. Ya. Angkatan darat singkat. Angkatan darat. Nya. Ade. Beres. Sah gitu naon tah. Siap Kang. Pinter aingnya. Angkatan udara. Angkatan. Au. Beres. Siap Kang, ya kene Kang. Kang, Euy. kantor departemen. Kandep. Kantor 100 untuk regu B. siap Kang. Oh. Kantor wilayah. Kanwil. Bagus. Kantor jutawan. Kanyut. Naon Ini eta saya dilakakeun ewon ka aing sia. Aduh Gusti Nu Maha Agung, tobat la ilaha illallah. Aing muni era deuleu. Lainna nanyakeun. Era sia jurig aing ku Mas Adi belegug. Nanyakeun Kang, nanyakeun ka Akang salakan kitu. Sia aing nepi ka nyebut kitu deuleu. Heuda ieu mah kantor wilayah naon disingkatna? Kanwil ceuk aing oge. Ai kantor departemen, Kantor departemen Kandep, ai kantor jutawan. Kunang. Tah. Aduh ampun aing. Dili ceuing nu penting mah itu. Dalam dunia mah. Duit aja kan. Ya duit deuleu. Apa moal teh si Akang ieu? Aduh ampun aing. Gila. Wan, Eh, lain euy. Naon? jangan pemajikan yang galak kau. Pamajikan tangan. Duit teuing, sanajan nepi ka modar oge sabodo teuing. Lebar menang hese teh. Duli deuleu. Disikuculik kana warating. Cuk asep teruna. Naon? Asep teruna ka dewek mapatahan cenah tangan. Duli teuing sep deuleu. Trun. We. Keun bae pamajikan dek tong di tangan sileung oge lamun panggih. Tong make jeung ditanya-tanya acan, sabab eta teh ngencar ti imah teh teu bebeja ka salaki. Jadi pang goreng patutna hiji awewe ini ti imah tanpa bebeja ka salaki jeung teu puguh tujuanana. Gitu. Nya tapi Akang ulah nyalahkeun pamajikan hungkul atuh ngoreksi diri sorangan. Ai ku kitu teh mah trun da dewek oge nyaho. Soal nu kitu mah lain ieu ngomong-ngomong euy ai kabersihan mah penting ku urang dilaksanakeun won. Penting Kang. Sabab ai kabersihan teh pangkana kasetanan, kesehatan. Kesehatan sebagian tina iman. Eta Kang. Jadi laksanakeun tib mantra. Naon artina tib mantra Kang? Ketertiban, keamanan dan kesejahteraan. Aduh beres ya Kang. Kita sebagai warga negara yang baik. Bener, harus Kang. taat disiplin. Bener. Iya, begitu kira-kiranya. Kang. Kau mau merijeng ku urang daek ngarona mah pan? Ugu Kang. Keamanan. Taat. Sabab teh kurang-kurang urang teh tina kajahatan pan. Nya. Perlu ku urang diaping dijaring. Ugu Kang. Ai baheula mah pan Benar. dibelaan cenah ngencar jiwa tina raga. Leres. Ayeuna mah pidaanan ngeusi kamardekaan. Eta Kang. Neruskeun berjuang teh. Wah, leres. Era ku pemerintah unggah tahun sok dirayakeun wae geuning pangeling-eling ka karuhun urang anu geus bajuang. Nyamuhun atuh. Nya. Sing inget urang pangsiun. Leres. Pangsiun sarerea anu gede jasana. Oh. Teu kurang-kurang pangsiun anu jadi tukang parkir. Aya. Pangsiun anu ngarahuh. Matak ayeuna mah hayu urang deudeuheus ka Bapa Ama roti sari rasa di Kosami nomor 7. Tah eta ka Di dinya urang teh veteran teh bakal disalurkeun tanaga teh. Apa Haji Amanya Kang? Apa Haji Ama matak penting. Ya siap Kang. Roti sari rasa teh ya dinya. Roti sari rasa teh ya euy. Beres. Haji Ama. Terus. Budak sunataneun kumaha tah? Lamun aya budak sunataneun ieu anak-anak veteran, anak-anak pajuang pangsiun, Bisanya. anak-anak panayagan. Bisa. Tenang naon? Lamun teu mampu bawa ke Pak Haji Ama Kosami nomor 7 roti sari rasa. Mangga Tuh. Kang. Aduh ampun aing.
lamun anak penayagan mah bawa ka dalang. Lamun teu mampu disunatan mah keun ku dewek urang tengeulan ku. Aduh ampun. Menit deui cenah in. Aduh. Kaliwangan ku pamajikan eueuh teh ka karibut. Lain in mere kode ka aing 7. Nu 3 ditilepkeun buat 7 tilu nya. Aduh ampun. Kalau kajigan nu bungah pamajikan eueuh teh. Ieu ho ayeuna batur mah pan dibelaan kumaha neangan nomor. Belaan tapa dina pentang kakai dina batu. Digembrong reungit tega eta awak nepi ka kitu. Dikorbankeun jiwa kana reungit, kana angin peuting teu hees bari jeung lain waktu sapeuting 2 peuting nepi ka saminggu teh teh neangan nomor nudak-udak barang nu can karuhan. Batur ku ayaeun nya ka diri teh nya kan. Batur ku ayaeun nya ka diri teh diri sorangan geus teu nyaah pangdoraka-dorakana teh nu kitu teh. Nyaeta pangdoraka-dorakana teh jelema teh anu geus teu nyaah kana dirina. Allah. Tukang nipu ditipu batur mungeun berarti aya keneh kanyaah. Aya keneh bela nya kan. Aya keneh bela. Bangsat maling ka batur geuning ka anak namanya nyakolakeun berarti aya keneh kanyaah. Eta jelema nu geus teu nyaah kana dirina teh nu pangdorakana mah. Sarua aja eueuh tanggung jawab. Heeh, boro-boro daah nyaah ka batur kana dirina ge geus teu nyaah. Heeh. Heeh. Matak ayeuna jeung tibatan dipake ngaringkuk dina hadapeun tangga kai nu gede ieu tanaga teh urang salurkeun pake kerja bakti, pake gotong royong. Nuju kana tinggal landas, kita itu harus partisipasi apa yang diprogramkan oleh pemerintah kita laksanakan dan taat disiplin. Bagaimana caranya kita nuju ke tinggalan das ya. Tinggi. Ada suksesnya Kang. Pokoknya mana sukses, pangwangunan bisa maju. Tuh nya. Bari jeung bukti rakyat sararea atuh teu ngarahuh. Negara lugina pemerintah oge senang nempo rakyat bagja lagi bahagia menempo pemerintah jujurnya Kang. Komo lamun pemerintah jujur pan urang teh wah ngeunah meureun teu hese sebab lamun urang ayeuna boga pemerintah mentingkeun diri pribadi wungkul teteh nyilakakeun matap urang ngadoa teteh lain pemerintah nu kitu teh barina oge tapi teteh anu sok mentingkeun diri pribadi na wungkul tanpa urang inget teu sadar kana janji manehna dek naon nyaah ka nagara jeung ka masyarakat nya eta teh nu kitu teh oknum nu kitu teh mentingkeun pribadi teh nya kan mentingkeun pribadi teh teteh lain pemerintah tapi oknum kan oi tapi urang salaku warga negara ge ulah wakana neken ka luhur heula ya ulah neken ka oknum heeh urang salaku warga negara kudu kumaha tah. Jadi orang selaku warga negara kudu ngabantukeun sadar. Wah bener kan hebat. Ngabantukeun neangan jelema-jelema nu model kitu. Allah hebat akan pengetahuan umumna nya. Laporkeun nya ka nu berwajib. Sebabna pengetahuan umum mah bisa ngadatangkeun kacaangan hate gitu. Kacaangan hate sebab umum itu bisa ngadatangkeun umum itu bisa ngadatangkeun 3 menit lagi. Ampun cing aing lah. Li cing rek ini teh ya. Rek ini bae Kang. Ini teh
lamun sarwa bolama abdi daek ngalayanan lamun sarwa belana cepelannya lamun sarwa Astagfirullahaladzim, ulah mana sisi deh. Haha, kena Iya gini, ulah dia. ngerejeng si waeki pegawaian teh. Iya, cucu ngocek. Duh, karena piring dia. Iya nggak ganggu pisan cucu ngocek, kurang ajar pisan sih ya. Aduh, gelo teh. Naon? Sugan teh cucu nguk. Ada tahun? Bom. Curiga. Apalah teh bom. Aduh ampun ting. Granat itu bahasa aki baheula keur bajuang. Nah, ki pejuang ki. Ih, tempo dina tongong aki tapak hungkul. Di tapak naon? Tapak budug. Suka teh tapak peluru. Si ajat anu boga pamajikan anak ka urang itu teh. Orang mana? Non teh. Rancang Manuk. Ya, ini. Nya. Rancang Manuk. Nya putra mana Bapak Haji Dahlan jeung atetean jeung EM. Naon? Jika murang. Eta mah lain kabogohna nu nyaahun. Dibelanya menangkeun masuk rumpa-rampa aya pagaos hapur awakna cece. Aduh ampun Gusti Nu Maha Agung. ki Naon jang? lain nek nanyakeun ieu teh Naon? ngenta pimilikeun zaman kiwari ki Oh, eta teh nomor nya boga ki kamari yang dibikeun geus dibikeun ka batur. dibikeun ka saha Ka batur nu menta nu datang ka dieu. nya saha datang kali ya Ceuing darada ngeburayot ka handap teh. Da kungsi di bede cenah budah hungkul di jero teh. Nya. Duh. Aya semah euy. emah dan barang kirim Sigana. Ya, cece ke kecerok cek kawina-wina ting teh sopan urang udik cece nu kitu teh. beulah ke pantauan gerak Lain kawas lain jelema lain urang Islam atuh wabillahi taufik wal hidayah kitu rek. Nyon teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu rek nya moal mah. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Gini. Hor. Punten. Assalamualaikum. Waalaikum langsam. Wah, nu gelo teh jelema teh. Aduh, obat ilaha illallah. Tapi awewe-nya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Nyi. Bapak di mana? Urangnya di luhur gunung. Kabina-bina teuing atuh da jelema teh mah jeung di mana na di jero drum. Iya kuring di luar, Bapak di jero. Nu gelo kitu teh. Rada paling ge. Jeung eta rada cengeng di. Jawab Nyi ka dieu. Punten nya. Yo sok-sok sing diuk di dinyakeun main palupuh ge nya. Entong ngadiukan piring atuh belagu. Anya nudun piring nawe dapon wae. Teh aing tadi urut jajan ieu. Jajan KTP. Naon KTP? Heuh, eta nu lada teh nu kangkung ning dirius. Ye, eta mah atuh ieu bala-bala meureun. Oh, kumaha sia we. Oh iya teh dukun teh lain di mah dukun. Pan ieu teh Abah di dieu. Abah naon ngaranna? Ngaranan. Ye, murtad atuh meureun. Bah mus. Murtad. Heuh, keur main kumaha maneh dek bah murtad, dek bah kufur. Sabado teuing aing nyai teh saha ngaranna Nyi? Apaan abdi teh anu parantos rebat ka luar negeri ngaran abdi teh, Bah? Heuh, geus kakoncara. Nya, Kaceluk. kaceluk ka konang kibu, Bah? Alok ra kajan rapia. Kajamparing. Kajamparing langit. Angin meureun belagu. Kabina-bina teh mah. Ampun jeung aing nyai awewe lalaki. Ye, badot, Bah. Nu mah Kan depanci. aduh. La ilaha illallah. Ari Abah teu boga dedeleuan kitu. Aduh. Eta kapiri bumi nepi ka kitu jelema. Nunjuk ke irung itu. Coba eta irung meni ngacirit teh ka aing. Anya sabal we tuh da oge kolot-kolot. Ai hayang dihargaan Bah, kudu ngahargaan gerak ka batur. Ari si laing datang ka dieu teh rek ngadon nyarekan dek nyemah. Belagu. Arek nyemah, kerelu kuring. Ti imah teh maksud teh rek ka imah Abah, cenah aya dukun di dieu. Pan aing dukunna teh Nyi. Eta dukuna sokan mati tara jumpa jampena. Atuh kumaha engke we geura rasakeun heula ku maneh dek mati dek henteu sapodo lain urusan aing. Oh nyalain asa kira-kira eta mah teu mati mah cuma kuring ka dieuna oge gitu asa kira sanggup bakalna nya kahayang kuring kanyataan kakarak kuring ye percaya ka Abah gitu. Anu penting mah mati jeung henteu mah kumaha duit. Lamun duit na meureun ka teh nyaho aing pasti aing bakal husuk. Jajampeanana Duit. nya heueuh da aing nya tuh ti mana ai titina kitu mah. Ye, ai dukun mah ulah sok nyaritakeun duit kumaha engke diberena we. Jadi eta mah jadi mandang duit meureun dukun teh nya. Keun bae atuh da duit ongkoh nah. Muni nyebrot ya ngomongnya cek aing. Nya meureun dan candi emperan. Aduh ampun. Alang sana meureun batur teh hujan make nyebrot-nyebrot. Heuh lamun teu maledos mah da bau. Piraku. Yo, ieu Bah, yo gancang carita namanya. Kumaha ieu? Kuring teh maksud si imah teh datang ka dieu teh cenah aya beja. Lain lantung. Temu laku lentang aya pibejaeun. Selenting. Serenting bawaning kutil. Tobat. Ari kolepat. Bawaning esot. Aduh, jeung esrot ngeun. Kan es krim. Bawaning naon cek batur teh cek dalang teh mah kitu. Heueuh, selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat kitu meureunan. Bener. Embung bareng jeung kilat mah beuseung disamber geledek. Waduh. Tobat. Lain uyuhan daek salakina meni biwir meni coklat. Ampun teuing aing. Heeh, da kuring teh meureunan menang nyelep. Nya menang nyelap meureun maneh muni kitu jeung hideung jeung peot jeung bina-bina. Bah, cek Abah goreng
goreng sote cek sarakina mah da geulis we da bogoheun. Eta mah meureun kapaksa we cucungik sia. Heeh. Lain uing boga saraki. Heeh kitu. Saraki uing teh 2 Opat 2 Pak. Aduh ampun. Jadi kaki caci. Ngadon mere nomor kaing ampun jauh mulina ge kudu ka Singapura. Kunduk mere eta kadon tamu mere tuh. Boga saraki teh di 2 kitu maksudna. Oh boga salaki teh digenep. Genep. Di 2 keluarkeun kitu. Nges dumuk nu keluar na 42. Teteh jadi genep teh biji na belagu. Ampun aing. Hayang kudu deui. Oh jadi maneh teh boga salaki teh maneh teh di 2. Diduakeun uing teh balanjana naon diduakeun. Ari maneh sok 2 salaki teh. Oh nya uing mah aya 4na gitu. Oh pantes serek di 2 ge belagu kecu jeung maneh na meureun coner. Oh nya geus kasepian aya lalaki eueuh. Aduh tobat jeung nyaho kasepian teh. Atuh eueuh ting mah mutu. Dibalur heula ku cengek tuluy wawalkeun kana ceuli belagu. Sugan we atuh budak teh ceuli teh. Asal bah. Jadi saraki teh gitu kedeung-kedeung indit kanu ngora. Kanu kolot. Ke kedeung indit kanu ngora. Ari maneh teh nu ngora nu kolot. Tuh uing teh apa nu ngora? Nu ngora, oh bener. Eta kawinna heula mana nu kolot jeung nu ngora? Heula abah sugan kawin. Rada gelo jeung jelema. Rada deui. Aduh ampun. Aing jadi hebat. Aduh ampun. Kala nanyi sa ngaran teh? Siti Sondari. Tobat eta rupa kitu make jeung Siti Sondari segala. Kuduna naon? Aduh ampun ting maneh mah pantesna oge atuh lain Siti Sondari nyai. Oh teh nyaho Siti Sondari gitu. Siti Son atuh belagu sekalian. Aing Siti Munigar gitu kagok. tah gitu bener. Naon won? Siti Munigar gitu. Bah cek si Ewon ge eta. Saha? Megar. Aduh ampun aing. Pilih gitu. Anu jelas. Mawa eta henteu maneh cing. Mawa naon? Mawa dus. Yang naon? Kapan eta teh ngaran maneh teh dina dus ditulisna lin. Anu surati desa teh naon ngaranna teh? KTP. Mawa henteu nu kitu. Ih, teu daekeun jadi bah. Nah, ari maneh naon atuh KTP teh? KTP. Aduh, surat keterangan di desa belegu. Oh, anu sok dipoto teh ya. Heeh, tah geuning fotona teh diselipkeun dina juruna. Naon ngaranna teh nu kitu teh geuning di luhurna teh ngaran anu eta jenis kelamin. Naon di dinya teh awewena lalakina. Eta hobi naon hobi maneh? Ih, ai hobi mah olahraga. Olahragana naon? Ngangkat besi. Astagfirullahaladzim. Awak kejeng kitu ngangkat besi. Oh, nyawak kejeng oge. Bah, ai olahraga wae mah. Lain dek naon maneh teh atuh cing ayeuna sok buru-buru. Oh, erek nyenta ubar. Ngenta ubar. Maksudna mah penting nama gancangna we beung ngainga. Oh. Anu pang penting-pentingna gitu. Jing kumai. Serahkeun gitu nu kolot. Ngarah uing jongjon eueuh nu ngaguna sita. Oh, jadi nu kolot cenah diserahkeun ku salaki maneh. Nah, jadi maneh hayang hiji boga salaki teh. hayang hiji. Ai salakina ngaranna saha? Ngaranna Heuh. Arya Dursasana. Anu baleg. Saha cing. Iya bang, Sitison. Aduh ampun.
ngaran can dibejakeun salaki ti dibejakeun aing kumaha mentangna atuh belegu. Ulah amun dibejakeun ngaran salaki weun ke ku abah di eta meureunna. Puasaan. Ah dik naon maksudna make jeung muasaan salaki batur. Oh, eta abah eta disanggup cenah. Jadi dukun lain? Heueuh ngaranna saha urang pentang ku aing. Kemarin kata di puasaan, tah menang puasaan terus di beluman menyan, gitu lain sarana. Heeh, pan meureun kudu dijampean heula ku aing memeh menyan di kulub di beulum teh. Di kulub. Iya, Bah. Naonnana? Si Cepot. Cepot ngaranna. Cepot. Cepot. Ce. Ari cece naon? Ce di empot-empot. Jadi si cece di empot-empot. Coba ampun teuing atuh pacece mah putra Pak Uken. Heeh. Ari wedana naon salaki maneh? Wedana teh Ahad Senin. Oh nah dua. Senin sore jadi Ahad ka bawah, gitu Senin ka bawah. Oh jadi nenhad. Nenhad. Ari ai nu kolotna pamajikanana si Cepot teh saha? Si Imas tah sameureun juri. Imas. Saya mah Bah. Naon? Keuneh heulaan ceflanan dan apa di dukun ge can jajampean acan apa maksudna ge? Emang sok loba sema wae ka Abah? Loba sema mah nu menta cai, nu menta lahang ka dieu pada anya teh usum hadoldo. Oh, batur mah tong ka dilayanan. Kuring heula Bah. Oh nyetanya kasih teh supaya buru-buru ini da inget teh suri di deketan juri gitu. Di mana juri? Di ditu di kuburan. Kuburan sana dikubur Abah. Aing mah di dieu kita tadi ge. Dengekeun heula bulagu. Sok mawa eta cai eta teu. Aya ge ieu yeuh. Naon? Minyak Bah, mawa minyaknya. Minyak naon? Minyak tanah. Jangan naon minyak tanah belagu. Jangan ngaduruk Abah. Aduh. Oh jadi sia datang ka dieu terek modaran aing. Kabina-bina kamu. Yo minyak naon atuh bejaan? Kolonyon. Atawa minyak embrun. Naonnya atuh odorona. Jeung sajobana. Aya ge minyak ieu. Naon? Ora wodol. Naon teh Bah? Coba. Odoronon. Kok eta si Ewon nyawa wae di. Sok. Sok buka wedak lawan teu. Mawa ta wedak ta Bah? Tah. Naon ngaranna? Wedak ieu. Wedak naon mah geuningan koneng. Naon make koneng tina naon teh? Ya koneng di parun. Oh, heueuh alus abeh awet ngora. Bener nih. Nah, eta lipen ta Bah? Lipen. Nah, ieu lipen teh kieu tina naon bahanna ieu lipen? Sipuhan. Oh, nah kawasanna pacul mah jeung sipuhan aya lipen sipuhan Gusti nu Maha. Supaya beureum me atuh. Heuh, aya ngabeureumana kunaon? Weh, yu eta entong ngomong wae dah jadi gerak jampean kadinya. Oh. Eta cai bukakeun sok. Sok buka ku Abah. Coba aing. Jadi salaki maneh teh supaya nyerahkeun nu kolot. Supaya nyerahkeun nu kolot. Cicing atunya aing kerja jampean ulah ngomong jempe nya. Nya. Sangaran teh maneh teh? Ijem. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duan sembah mirang ulun kapurba mirang sang murbengrat. Insahaning kang yekatan asung mrik wadu mawe boga sawe gunung masih mring gelahuan duan Semah Bah. Abah. Jempe belagu. Aing kerja jampean belagu cicing. Ye eta semah tarima entong. Entong waka keun antep apaan aing can tamat jampeanana. Semah na tak wae. Tobat yo ieu aing nu dukun ka dieu sugan sakali we nu geus ecereug. Eta tah ieu nya cai. Balikan deui jampean moal. Geus sakitu. Tong dibalikan deui mati aing nyebut misi bilah oge. Tah. Duh, ampun aya sinta ong heula sah teh semah teh awewe lalaki. Awewe. Saha? Okos mari uing Bah. Hah? Okos mari uing. Punten. Oh, bener Bah.
salah. Aduh, maru maneh. Si Imas tah datang. Heuh, maru maneh. Nya, Nyumput ka kamar maneh nyumput. eta kamar abahnya. Heuh, sok ka dinya jalan, sok buru-buru. Yuk abah ulah dibejakeun nya. Heuh, moangan maneh ulah cekcok lamun cicing di kamar kudu jempe ulah ku cewis-cewisnya. Nya, Heuh. ulah dibejakeun nya banyak. Ulah moal sok buru-buru sok abus ka dinya. Tah kitu. Eta bujur ulah nongeng ka dieu atuh beleku. Rereganana tutupkeun. Apa uing ka kolong panutupkeun aku abah. Coba teuing ku aing ditutup tuh jeung salah nyingkapkeun jadi bujur sia anu katemong ampun Gusti nu Maha Agung. Sugan aing hordeng. Abah samarukna hordeng samping uyem abah. Nah itu samping teh meuni melok-melokan beureum kunaon nyi. Ye keur bolona. Kerpolonan jadi si belenggu. Aduh ampun. Abah bisa wae tanuh tadi abah. Aduh ampun aing. Tanuh beureum punten. Ongkos ya terek nyumput. Ulah dibejakeun atuh nya. Sok cicing dinya. Teh meni hala rese muka panto teh. Lingih nyi lingih. Duh bener Da teh banget. ditulakan teu. Jempe cik aing oge montong cekcok nyumput mah beleku. Si Imas. Pagel dong. Ulah dibejakeun nya bah. Coba Gusti ngocoblak we nu nyumput si Juri. Yap Muka ka dieu. pantona buka. Da teu ditulakan yap ka dieu. Ah hese. Heueuh we geuningan sugan teh ditulakan. Yap. Mangga waalaikumsalam. Emut keneh ka abdi. Kekelenan saha teh nya itu nya. Piraku lali deui. Heueuh saha teh. Pikir-pikir langsung pikir-pikir alam ka tukang saha sudah. Kelanan. Asa. Ulah dibejakeun. Abah, Naon teh teh jing. eta teh nyetel radio. Beberebetan gitu. Radio aki teh di kamar teh dipayahan teh disetel. Naon teh dipayahan teh dijebret. Kek. Emut keneh abah ka abdi saha? Uluhnya ieu geuning anu jiga koki teh syukur. Ampun, Nyi Imas teh ieu teh. Tah eta Nyi Imas sangka abah urang teh. Alhamdulillah syukur Nyi jeung saha ka dieu nya teh. Abdi we sorangan. Oh, sorangan. Kieu abah, Aya naon Nyi? abdi teh ngahaja. Nanging punten mugi abah ulah janten bendur ngat ning pengali bireh abdi ngadeus ka dieu teu ngabantuna naon. Keun bae nu penting mah duit teh mawa. Keun soal eta mah tenang abah. Abdi rek nagih janji abah baheula. Ari kitu. Inget keneh abah lalakon abdi baheula keur di kemukakeun ku abdi eusi hate. Harita teh naon teh geuning? Heuh geuning cek abdi teh baheula. Salaki abdi teh teu ecereug kagoda ku hiji awewe. Ku saha teh? Piraku sok abah mah meni. Geuning abdi baheula kungsi nyarita. Pokona mah nu penting mah salaki maneh abe bener abe bageur nah salaki maneh teh bejakeun nyandung atawa naon? Ari nyandung mah abahnya. Heuh abdi teh pan cek paribasa urang teh kudu tumarima kana kadar tinu Maha Kawasa. Teu meunang mungkir kana takdir. Tak abdi teh geus narimakeun kana nyandung mangan lebah nyandungna salaki abdi teh teu adil palamarta. Teu adil palamarta. Teu bijaksana. Seolah-olah berat sebelah. Oh, jadi berat sebelah. Tidak bisa mengimbangi bagaimana seharusnya sebagai suami terhadap yang muda dan yang tua. Beda imarada capetang sekolah. Ini sekolah di mana? Semep. Semep teh naon nyi? Pikiran aku abah sorangan malin ngamukakeun soal sekolah. Anu penting mah meureunan salaki teh abeh nyerahkeun nu ngora kumaha? Ari nyerahkeun sing abdi mah teu wani nya nitah-nitah nyerahkeun mah sabab dosa sarua jeung megatkeun duriat sarua jeung megatkeun jodoh. Tah abdi mah minta bantuan ti abah salaki abdi teh sing bijaksana, sing bisa adil, sing bisa rata bawa duitna. Ngaranna saha? Ngaran saha teh? Nu ngora. Ari ngaranna mah geus apal abdi geus kungsi amprok malah kungsi badami kungsi damai ngaranna mah Ijem. Si Ijem. Waduh. Ngan sorana teh jiga anu dina radio abah. Hor. Boa-boa ieu aing dipake lapangan pas ya gogobrok aing.
Pelang siang jam Saha abah? kadieu sia keluar. Ih, apa keur nyumput bah? Abah. Nah geuning lain radio eta mah mucung hul radio teh. Ieu teh pan si Ijem teh apa ieu teh maru maneh lin. Kapangi sianya Ijem keur naon maneh ngajedog di dia keluar sia juri keluar. Keur nyumput. Keluar sia keluar iblis. Oh nya mengkehon atuh, ulah dibedel yo. Keluar sia. Ceuy masuk ulah gandeng yo ngerakeun. Keluar. Engke heula yo aduh. Aduh, kagencet tuh. Naon eta teh sia teh bujur teh ngaheot. Lain ulah waka pasea di dieu kalanan. Ayeuna ieu teh maneh teh maru jeung maru ulah pasea di dieu ke imah aki runtuh. Lain pasea ye aki sakalian ieu. Dek naon mantong ka dieu si Ijem. Maksudna mah hayang nyerahkeun maneh. Coba. Salaki maneh teh cenah si Cepot teh kudu nyerahkeun si Imas, uing ada tititah ku si Ijem. Alah, ari abah deui baheula engko abah teh bela ka abdi. Tapi kanyataanana geuningan kieu abah kalakah di hareupeun abdi bela ka abdi, di tukangeun abdi bela ka Ijem. Jika nu heueuh abah mah di mana keadilanana sebagai dukun? Aduh, aing direntog geduaan lamun kieu mah carana. Kade kieu. Ya capek atuh Imas. Anya ninggalna tuh da oge, imas manehna geura oge. Keukeun wae ai lalaki rek nangkat ka kilir teh ulah we ulah. Dasar wae maneh pamajikanana urang pamajikanana badina oge. Urang mah teu rumah nyarek ya. Asa rumah nyari kumaha? Salaki manehna we nu belegug. Dasare manehna. Awewe lalaki geus teu hayang, ayo wae diuntit-untit. Naon diuntit-untit? Ditutur-tutur. Maneh nu nutur-nutur sia. Maneh siap sebelum. Paingan sianya meureun sia teh dudukun ka dieu teh ngadukunkeun aing meureun. Badina oge urang ngadudukun teh supaya nyaah salaki ka urang. Supaya nyaah ka maneh ka aing geus teu neuleuk ku sabelah mata. Da maneh mah geus bosan naon cenah oge. Geus tong parasea ayeuna mah urang harees we di dieu kulantaran balik burit, urang nyetek ieu kaset Kebojiro geura dengekeun.